Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallana nikah wa harrama sifah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail wa min sunnati an-nikah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah lah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala fi ayatin ukhra hikayatan an du'ai khalilihi wa nabiyhi Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin fabassarnahu bi gulamin halim. Al-ayah. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min haqqil walad alal walid ayyuhsina ismahu wa adabah wa idza balagha falyuzawijhu wa idza balagha wa lam yuzawijhu fa asaba isman fa ismuhu alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para suyukhun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh tokoh masyarakat, bil khusus sepuh urang, guru urang anu ti kandang palon sadua-duanan kusim gering dipihormat, orang doakin mudah-mudahan sing ditambih panjang yuswa anu barokah, sing jembarin rezekina ditebikeun tina sagala pancabahaya dunia rauh akhiratna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, bil khusus ka Syekhuna Al-Mukarram selaku keluarga sahibul hajah anu ti Cipunaga nu kusim gering dipihormat, mudah-mudahan sing ditambih kamuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kasepuhan Al-Haj Abah Haji Atib selaku petugas P4N Desa Sukaraja nu kusim gering dipihormat, mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswa anu barokah. Sadaya alimil ulama sanaos ditata satu persatu namina, insyaallah tengirangan karena rasa hormat cenah taat sim kuring. Urang doakeun ieu guru-guru urang, kasepuhan urang sadaya, mudah-mudahan sing ditambih-tambih ka istiqomahanana, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina. Nutamina urang doakeun mudah-mudahan sing ditambih ka ikhlasanana, pikeun selalu setia nyayak urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia anu sementara urang hayang hirup bahagia,
komo-komo di akhirat anu salalawasna pasti urang hayang langkung bahagia. Di dunia ge nu sakedeung urang hayang hirup senang komo-komo di alam pawenangan anu saineng-ineng tangtosna urang hayang langkung senang. Bahkan sakumaha lagu paut kahayang urang mapan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Insya Allah upami orang ikut itba nurut ka ulama, maka cita-cita dunia akhirat bakal terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila a'lal wilayah, bil khusus Bapak RT setempat, Bapak Sueb Subianto, urang doakin mudah-mudahan dina raraga ngemban amanat hakikat di Allah, syariat di masyarakat, sing diiringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa wilayah dan daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin, tata tentrem kertora harjo, ing madya mangun karso, ing karso sung tulodo. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kasadayana jamaah kerok batok ibu-ibuna bapak-bapakna pamudana pamudikna parawan rangda garis dengdek second nu bisi mengiring di hormat, mudah-mudahan kempelna urang berjamaahna urang silaturahmikna urang sadaya dina wengi ayeuna sing ngajadikeun wasilah sababiah urang tiasa kekempelan deui, dikempelkeun deui ku nu kawasa di alam akhirat di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge kanu ngajanten haduasak pelantara atanapi basa kerena fasilitator urang dina wengi ayeuna nu parantos korban moral, korban material demi suksesna ieu walimah anu insyaallah barokah, yaitu sahibul hajah Ibu Sukaesih anu baheulana mantan di Padangdut ngan ayeuna geus banting profesi sebagai pedagang suhun. Doangna job manggung geus kurang karena faktor usia, yang dahulu sebagai Ratu Dangdut Indonesia sekarang Ratu Suhun Indonesia. Urang doakeun mudah-mudahan naon rupi pengorbanan sing ngajadikeun wasilah sadaya cita-cita na kahayangna nadarna awalna sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi nyuhunkeun doa ka urang sadaya kumargi kangaranan hirup di alam dunia cenah kasebutna boga siliki, tapi silikina di lemur upan ipin bae. Di Malaysia be disebut single parent jalain, rangda lain, parawan mokomo. Tapi hirup sorangan baik walaupun mandiri ngan moal ngeunaheun kangaranan hirup anu disarang ka anana teu aya. Pak Cik ayeuna masih keneh di negeri jiran Malaysia. Meureun keur gabung jeung Kak Saleh. Upin-ipin teh pan Kak Saleh. Abang Saleh, urang doakeun mudah-mudahan sing kembali ke tanah air Indonesia Raya, lebih tepatnya di Kolecer, Desa Sukaraja, Kabupaten Lebak, Kecamatan Malingping, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan keadaan tercoceng sedikit pun. Ya kukula nek diberi doa anak makasih
sangkan salaki tereh datang deui ngahiji ka urang mun daek ngamalkeun rutin insyaallah diijabah kana sagala bae eta mah ya kana sagala bae sabab ieu salaki di lemur batur bari jeung jauh pan eta dari gama cikolot teh mah dari gama non dari gama pihawatireun boa karasan amat ya di lemur batur boa tungaran manusia tidak bisa kita membohongi diri membohongi hati iya kebal amat karasan amat di Malaysia aya naon dia boa ngen sing percaya baik ka salaki nya lamun salaki dipercaya insya Allah manehna tenang ya kang aranna nu dijauh ieu dijauh bari jarang panggih kilang aing ge barang penting aya bae digegerkeun nyanung bae ku dararia tekahar ti aing mah ampun atuh komo teh nu dijauh bari jeung teu kadenge teu kadeuleuh ngaing aya bae barang penting paling lempang aing ka lemur batur ngalah duit nyandung insyaallah paling nyeri karena hati karena ke rencana nggak sedih haliwukeun Allahu Akbar jadi aya doang ya kamu kasih nek dijajahkeun ku kula ngeun moal 100% heula sabab naon di guru kula ge eta teu langsung 100%. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad baca 1500 kali sapeting insyaallah upami Allah ngersakeun diijabah maka eta anu ku urang diharap-harap kumpul deui jeung urang ngahiji deui jeung urang ngeun teu sagawayah aya hadorotna kasaha cenah datang bae ka imah kalau bah dieu mah pada orang caprik bae cik budak teh mah atuh geus kadinya nama rahasia umum ya atuh miraku hayang teu korban sakali sagala ge butuh pengorbanan enggak Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad insyaallah kumaha cenah geus ijazah tapi teu diijabah bae sing inget ka nasib ka lamun geus nyareat sagala ge mentokna ingetna kana nasib ngan penting ieu judulna make si ieu tasakuran syukur cenah ge ka ieu abdi boga milik saeutik ge jeung pakci di negeri jiran hayang kaasaan ieu ku kiai alhamdulillah kaasaan ku kami ku ari jeruk hasil aing mah hareupeun penceramah jeruk doang gitu coba dak neuleuh di lemur batu kamari penting mah ditanya jeruk eta teh jeruk nu geledet teh amis kainget-ingetkeun bae di Bogor mah barang di dieu jeruk 15.000 sakilo ngaran geus cangkang tipis mari weuh syukur sabab naon nikmat ketika teu disyukuran ulah-ulah ngarepkeun nikmat nu loba ketika nikmat nu saeutik bae geus teu kasyukuran sia karak boga sawah cacelebek karak boga sawah sakotak bae ge geus ningalkeun Jumat ngomong-ngomong hayang lega sawah komo-komo man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir teu bisa syukur kana nikmat nu saeutik komo-komo anu loba jadi intina segala sesuatu kembalina kana rasa syukur urang ka Allah subhanahu wa ta'ala sing syukur ieu katarimakeun make sih ku kaminya alhamdulillah syukur nu kadua ieu boga anak di cepitan rebah ieu sanajan bari jeung sorangan oge
belum tentu anu salakina aya rebah jeung incu-incu segala macam, tapi ia sampaikan incu ge kasundatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya memang nage hal model gitu malain hal sulit, iya memang nage mata kula sok ngomong arinya angan anak ngabersihan anak urusan ngeret mah babari gampang, boga duit 20 juta jadi to boga duit tinggal ngadedenge mitoha iraha ngawinkeun adi botong. Maksudna naon tepongkeun kadinya benar atuh doang ieu ge pan aya bapaan meureut bapak kolotna segede Abaji Sadri kan da leubeutkeun ge sagede deureum pakaianna geus kacengkul aku ciririgi ya buktina disunatan pan ku make sih tukang padagang suhun. Alhamdulillah nya pasti didukung ka Abaji Sadri ge ngeun tempatna pan di dieu jor teuing makasihnya sing syukur baik sabab aya carita baheula inti nama bani urang nyaritakeun rumah tangga eta inti na awewe manu penting manurut kanu jadi salaki ieu sabab nangtukeun kana ridona Allah cadu mungkuk haram dempak beuy buntutan orang tak-takan nini aya kanjutan sahrini jadi sahroni mual sampaikan terjadi ridho Allah lamun seorang wanita henteu meunang ridho salah kajen-kajen cikang jeung Nabi ti peuting na eta awewe telok beureum nyinaon ibadah tahajud maca Quran jeung sajabina ti beurangna pake puasa tapi nyieun nyeri kanu jadi salaki ulah gati-gati salaki dedehem teu geura dilakukeun ta'akhkhara sa'atan wahidah bahasana gitu ta'akhkhara sa'atan wahidah ketika salaki sudah memberi sinyal sudah memberi kode ngomong secara sorek mah padahal ieu salaki teu batuk teu naon geus ngaehem tapi make sih misalnya teu geura nyamperkeun ta'akhkhara sa'atan wahidah maka otomatis eta awewe jaat yaumal kiamah yushabu bisalalil wal aglal bakal bukti dina poe kiamat dibelenggu dengan berbagai macam rantai dan belenggu dijikeun jeung setan ila asfalis sapilin dialungkeun ka dasar raka pang jero-jerona kadeng eta atenge teh daek dialungkeun kana jero raka pang jeroan daek ngalayanan salaki makasih dengekeun ieu sesuai jeung profesi makasih tukang suhun eta baheula mah aya hiji awewe dagang suhun doang kuari lah makasih ngon kuari mah dagang suhun eta geus mulai jarang pan di motoran bahwa makasih kula nyebutkeun ieu makasih ieu bahkan lamun balap cenah di lintasan Sepang Malaysia di tempat balap sini ke Hayden kadinya naon ngaranna Valentino Rossi bisa jadi pemenang anjeun kunaon sababna eta mawa motor bit hulu aya nyiruan dengekeun da aing ngomong jangan angis hulu aya nyiruan tapi ternyata bisa imbang luar biasa satu skill yang mesti kita hargai di atas rata-rata itu hulu bari jeung aya nyiruan kak lain nyiruan nu ngagawong teh lain nyiru bari nyiru nah kan aya eusian segala macam numpuk di dinya teu can tongong kak tongong ya ngagandong samping ditalikeun ka buri beneran demi Allah kisumbana itu telah barek sugih sok neuleun dia hulu aya nyiru pinuh ku barang tongong aya tasan gede gitu kelek sabelah tas wadah duit tapi anjeunna katingali ku simkuring tidak ragu-ragu melintasi jalan yang terjal seperti desa Sukaraja ini betul
Kenapa? Karena satu-satunya akses jalan yang terjelek mungkin di desa kita. Itu butuh skill yang luar biasa untuk melintasinya. Jangankan dengan beban yang berat, walaupun tanpa beban kita pasti ripuh. Tapi anjeunna mah make beban, seak, can kadenge kukula make si asup pawede. Berarti teu kana nguling eta. Lain ngadoakeun lain. Luar biasa, alhamdulillah. Ngabantu salaki nyiar nafkah pokona mah teu sareng ka surga merugi. Mah. Seak. Mah baheula aya tukang suhun. Ieu tukang suhun pake kaheran ku babaturanana. Kunaon? Setiap dagang, tiap hari dia pulangnya tidak terlalu sore, tapi barangan sudah habis lebis. Dagangan beak bae. Babaturanna mah sampai neupeting deui, kadang-kadang satengah lagi can seet. Tapi ieu si ieu balik masih siang, ternyata barang sudah habis, ludes terjual. Akhirnya kan daripada awe mah pomo sok kepo. Hayang nyaho bae, teh kesinongnya cenah eta kakak nyandung. Tapi kan eta sok nanyakeun pisengitna. Kunaon lain ka aing nanyakeun dia langsung polong. Ampun neng. Woi. Ampun neng. Ya. Akhirna kepo eta si babaturanana. Hei. Taruhlah ngaranna Kesi deui nya. Kesi. Apa sih rahasianya? Apa resepnya? Bagaimana Anda memanage dagangan? Kami mah balik neupeting can beak, aya dia memedor geus balik ludes terjual. Apa rahasianya? Cik eta awewe Kesih teh ngaranna. Aing mah kieu dah, hitung-hitung urang berbagi. Sabab ibadah mah lain salat bae. Aing mah memeh balanja ka pasar, memeh subuh janari teh eta salaki pan urang kerek keneh, salaki kerek keneh hees. Eta aing mah teu dihudangkeun salaki, teu ngahaliweukeun salaki. Ngeun sampingna ku aing disingsatkeun. Cik ieu awewe teh. Laju geus disingsatkeun nya naon? Pan eta wanci subuh wanci janari mah barang lalaki hudang. Sige dengarkeun ku kakak. Ku teteh barang lalaki wanci kitu mah kunaon wae eta. Geus nikmat wahabiyun daripada Allah. Hudang, laju cibotan geus kitu kumaha dia? Di deuleu ku aing mah eta barang salaki aing nunjukna ka belah mana. Jadi lamun kolenyer bahasa dukun. Lamun nunjukna ka belah kaler, maka aing mah ngalengkah na dagang teh ka belah kaler heula sesuai jeung petunjuk salaki. Anu nunjukna barangna. Lamun nunjuk ka belah kidul, maka kolenyer aing ka kidul heula cara ka kaler. Ka barat heula, ka timur heula. Cik babaturanana mun basa santri mah mafhum mukhalafah. Kumaha lamun barang salaki dia nunjukna ka luhur langit. Heuy ka kidul mah bisa ka kidul, ka kaler bisa ka kaler, ka timur bisa ka timur. Coba nunjuk ka luhur langit, piraku dia dagang ka langit. Cik teh Kesi teh aing mah lamun barang salaki nunjuk ka luhur langit teu dagang. Kunaon? Nunjuk kana bulan, larangan bulan. Hei. Walaupun terlihat seperti candaan, tapi di sini ada muatan yang luar biasa, hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran. Artinya ketika kita nurut kanu jadi salaki, bakti kanu jadi salaki, papaga salaki dilakukan, insya Allah hidup awewang barokah. Barokah. Jadi ya syukur penting ya makasih karasa nikmat. Sabab eta nikmat hadirin cik Imam Sawi. Inna ni'amallah bihasabi afrodiha latuh sabu. Nikmat Allah lamun nak puji satu persatu secara terperinci itu mual ka itu.
Maka ayat-ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika aranjeun nek ngitung kana nikmat-nikmat di Allah, kajian profesor anu paling botak sekalipun, alat paling canggih sekalipun, kita kerahkan untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Maka nikmat Allah mual kaitung lamun secara upload, secara terperinci, secara satu per satu. Tapi lamun secara jumlah, wabil jumlah patan hasiru, lamun secara global nikmat Allah kehitung wahya kisman, sebab terbagi dua bagian, dunyawiyun wa ukhrawiyun. Hiji nikmat bangsa dunia, nu kadua nikmat bangsa akhirat. Nu dua kabagi dua deui, nu hiji wahabiyun, anu kadua kasabiyun. Nikmat berupa wahabi hibah daripada Allah, artinya seolah-olah BLT daripada Allah. Teu kudu diusahakeun deui, bantuan langsung tunai, tarima pakai, setelan dealer ngaranna. Ti dituna eta wahabiyun. Ngeun aya nikmat anu kasabiyun, aya tapi kudu diusahakeun heula ku urang, diperjuangkeun heula ku urang. Nikmat di Allah, urang sasar hiji-hiji terapkeun dina rumah tangga urang. Hiji nikmat Allah secara upload, ieu moal kahitung Pak. Ulah tamuji nikmat nu aya di luar, nu aya di dalam awak urang ge moal kahitung ieu nikmat. Nah, buuk, ieu buuk nikmat di Allah. Mang pirang-pirang jalma anu bisa usaha, bahkan kaya raya, bahkan jadi miliuner ku sabab ayana rambut. Benar? Ku sabab ayana buuk. Heh, eta bos keduk sugih eta. Nya keduk dari keduk paranti micenan kutu. Eta keduk moal dibeli ku nu botak ta. Moal aya nu botak meuli keduk. Yakin nama nu bukan. Nikmat nu bukan. Sehingga bisa jualan keduk, pedagang keduk, menang duit bos nama komo. Sisir kelok dibeli ku nu botak. Beneran? Ieu sisir. Ieu nikmat buuk bae nikmat buuk. Hadirin, teu can pedagang sampo. Sana rugi, minyak rambut luar biasa. Ku sabab naon? Ayana nikmat buuk tukang salon. Payu ku sabab naon? Ayana nikmat buuk. Hadirin, ieu buuk. Loba kene eta nikmat buuk. Kadua nikmat ceuli. Ceuli. Ieu nikmat gede ieu. Pedagang kacamata payu kunaon sababna? Padahal mah ngacaan ceuli. Tapi ngaitna ngacaan mata, tapi ngaitna dina ceuli ka. Eta nikmat ceuli. Ngacaan mata padahal mah tapi ngaitna dina ceuli. Gati eueuh ceuli mengaitkeunana. Ngalian irung cocokeun. Asep. Dia nikmat ceuli, tukang sound system ya. Si iya ya, nang ngaranna Udel. Oh, si Udel. Wah, si Udel ya. Ti ditu ti eta ngubeng bae alapatan jadwal nu mulun. Ku sababna moal payu sound system lamun eueuh ceurian ya urang. Yang naon? Lesti Kejora. Sanu apa Lesti Kejora? Mal apa abah mah? Lesti Kejora. Oh, eta masya Allah sugih kuari penyanyi dangdut. Moal payu eta Lesti Kejora lamun jelema kabeh eueuh ceurian. Tapi kulantaran aya ceuli Lesti Kejora kuari masya Allah sampaikeun ku pencipta laguna Sioni Dores. Ya kuari kan digugat 4 miliar 10 tahun kurungan penjara. Heda lagu termahal sedunia. Digugat 4 miliar sabab si Lesti terkenal eta ku sabab lagu eta nanti judulna bagaikan ranting yang kering. Baru pernah kumaha gitu. Eta lagu bagaikan ranting yang kering. Gua deh komo barang Lesti keur digugat makin viral hadirin. Ngelehkeun ilam anal awamila
al kalam huwal abdul murakabu Allah ngiles kabeh ku ari unggal TikTok YouTube bagaikan lanting yang kering sampai kan ku digugat 4 miliar ku sugihna Lesti baheula mah keur miskin teu digugat tapi ternyata sekarang banyak uang digugat kudu nyieun ayo didores ku sabab naon nikmat ti jelema sampikeun sugih eta manehna men kula mah syukur eta kuari sabab lagu nu eta kuari diboikot kula dijanjikan dari awas lamun nyanyikan eta didengar dari 4 miliar diboikot kunaon sabab boikot eta lagu diperhatikeun ku sim kuring dikaji ku sim kuring diolah ku sim kuring dimutalaah ku sim kuring hem eta lagu ngeureut mangalakeun maneh ieu lagu ngeureut malah mangalakeun maneh ungkapan hati seorang wanita yang belum tentu kebenarannya mantap urangnya dina rumah tangga lamun anak orang curhat ka kolot selama baru seorang sebelah pihak ulah akan dianggap bisi mah abi bisa ka urang ieu curahan seorang wanita ngomongna kieu pan lirikna kieu lirikna ya ngan bari lakukan ku sim kuring sabab sim kuring bisi duduh penyanyi dangdut ya lirik lagu ranting yang bagaikan ranting yang kering jadi kau anggap diriku bagai ranting yang kering kau diam kau acuh tak pernah kau sentuh aing dianggap regang nu garing dia repeh bae telok nyabak aing telok ngomekeun atuh cik pikiran urang manan kitu ge salah kikir teu kadiangnya bingung amat kau diam kau acuh tak pernah kau sentuh atau keur teu kagiang mah kumahakeun teh dengekeun mata lamun salaki keur hayang ulah sok diengkekeun mun salaki keur semangat ulah diengkekeun geus mungeun mah si eta mah moal bisa dipaksa kajen diwawa-wawalkeun ge maleh oi anu kadua munasabah kehayangan bagai ranting yang kering ya kuru berarti dagingan-dagingan aja oi urang teruskan liriknya supaya ke hati ya dina rumah tangga orang terapkan perasaanku ciku manehna ku berbakti padamu coba perasaanku ku berbakti padamu makan pagi ku siapkan semua perasaan atau pakai patokan perasaan atau gawenan perasaan dia perasaan aing berbakti ka kumaneh cik perasaan bawa kenyataan mah henteu eta perasaan udah sok pakai patokan ya orang malain wali orang malain jalma deket jeung Allah belum tentu makan pagi ku siapkan semua ari ngawadangna kumaha hari dahar sorena kumaha tuh kalantih dari isuk doang oi pertahankan suamimu jangan sampai pindah ke lain hati atenge kenapa karena ada faktor X yang menyebabkan dia tidak betah di rumah Nabi baiti jannati kata Nabi semboyannya rumahku adalah surgaku kenapa karena memang yang di rumah ibarat bidadari surga yang siap melayani online 24 jam terhadap seorang suami apapun yang dibutuhkan suami dia siap sedia selagi mampu gitu cara orang koleceh towel ku salati atuh nges dia cenah ulah nulis sinetron bae jaga spotting hayu urang kerehes panjang ngereng pamaji orang koleceh nak ngajakan molor ka kami nu tuduh mataku maneh mata kami gara molor teh heula naon nu kitu nuk bakal semboyan baiti jannati laju nama dilawan nu kieu mah lain lawaneun hei pamuda dengekeun da komunitas bulan haji lamun geus manjing dararia gerak kawin bisa pakai kurban sabab naon lamun can kawin kalian tidak akan pernah teruji 100%. Kunaon sababna engke dina kawin mah ada kebenaran yang hakiki
kebenaran yang bener-bener bener. Dina geus kawin karasana, can kawin moal karasa. Hiji dari bakal nyaho saha makhluk anu sok ngarasa paling bener bae. Biar aja jajal geus kawin. Saha makhluk nu ngarasa paling bener bae, kajen salah eta grup nu eta moal ngarasa salah. Sari bener bae. Ngan urang lalaki harus mengalah, bukan karena takut, tapi mengalah untuk menang. Kenapa? Gustusan age tarik tambang, anu menang malah nu maju tapi nu mundur. Kita tarik tambang, dalekeun mun Agustusan, nu menang nu maju kan nu mundur. Nu mundur nu maju maka gusur eleh. Jeung deui kami manu matak telok ngalawanan di kampunan sababna kami mah rumasa. Tidak ada dinas perlindungan lelaki. Aya ge perlindungan perempuan dan anak. Lalaki mah Bapak Hajati. Kantor perlindungan lelaki. Padahal banyak lelaki yang dalam rumah tangganya tersiksa sebenarnya. Tapi tidak ada wadah untuk menampung mereka, untuk melindungi mereka. Gaya. Itu. Tak wajar lah, lamun lalaki mah ti baheula teh sampikeun ka PD kadang-kadang nyusu ge tadi petol-petol. Wajar sebagai hadiah saja. Lalaki mah tadi petol ti orok sampikeun ka aki-aki. Kunaon sababna? Memang lalaki mah can pernah dewasa. Kenapa? Keur leutik loba dicarakan ku edong, geus sakola dicarakan ku guru, geus rumah tangga ku eung. Carekanan bae matak talengar kalongeun. Woi, iya rarepe, kusieun ka ewe bae ya cocok bener teh mah. Kula ge nyaho. Ngerasa bener bae grup nu eta mah, ngerasa bener. Kalian tidak akan tahu siapa ahli debat yang hakiki, bukan Rocky Gerung. Rocky Gerung mah kecil, ahli debat mah adalah kaum hawa, kaum awewe, ngomong nanaon ge eta lalaki, kapelabah mana ge kaparet bae. Lancar wahyu piduring. Tiga jajanan boga ewe, pasnya jeung pamijikon moal meunang. Eleh bae. Geus jor teuing. Tinggalkeun. Kayak geuh nu ngadengekeun mah repeh. Aing geuh ceramah nu ngadengekeun mah mabur. Ketiga tiru mah pelajaran. Nah gitu. Masya Allah. Ya. Jadi eta tina lirik naon eta? Lagu Lesti Kejora. Nah diri. Masya Allah. Laju cik kemana kumaha deui ngomongna, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku diam saja atau kau tunggu aku jatuh ke tanah? Lain mikir pan sia tamu. Kalau ngomong apa yang harus kulakukan, apakah harus diam saja? Tuh percaya yang bikin repeh baik, tuh percaya. Demi Allah, mal aya bikin repeh baik, mal aya yakin. Itu pamajikan kiai, itu pamajikan santri, lurah, gadah ke di balai desa kah? Di mah nama alamatan Upin Ipin. Degung-degung kenuruan, ku enak. Beneran. Tapi yang gitu bah. Mau sampai ke Nabi Adam diusir di surga. Kelakuan siapa? Kelakuan kaum Hawa. Loba kahayang, loba pamentak. Mata wajar lamun kakek terusir dari kampung halaman ke Malaysia. Nabi Adam terusir di surga ke dunia. Gara-gara ruknu eta. Mantap pikiran bagaimana perjuangan seorang suami sampai dihargai ke Allah ketika seorang suami mencari nafkah untuk anak dan keluarga, anak dan istri, sampaikan dia mati di waktu berjuang, iku hukumnya syahid. Salah kita teh mangulan popongkol katipu ku popongkol segede beuteuh kebo ngek penjeret mokek eta syahid sabab naon keur berjuang ngabelaan anak pama ikan salakina ojek ceker di kalamat tabrakan hos bae syahid sabab naon keur nyanapah jeung anak jeung pama kula neuk ceramah ka jauh ceker hos
sirup baik ulang dari yang doang napa amat aing bae atau aing ngomong kumaha bah sirup baik woi Sahid atau kau tunggu aku jatuh ke tanah dia hang jatuh ke langit itu kabeh ge jatuh mah ke tanah mata kurang teh huruf baneuleun taneuh obat tincakeun eta kumaha asana tina taneuh bakal balik deui kana taneuh tak jadikan rumah tangga itu sebagai ladang ganjaran ulah jadikan ladang dosa geus make sihnya jortoy prosesna kumaha ge jodoh anak nu penting mah hiji lamun anak eta urang boga jodoh syarat nu kahiji jelem jelema deui nah nih syarat pokoknya urang boga anak sabab cikang jeung nabi min hakil walad alal walid ayuh sina ismahu wa adabahu wa idza balagha fal yuzawwijhu hak sebagian hak seorang anak yang wajib dilakukan oleh orang tua ibu dan bapak nu pertama ayuh sina ismahu bagus ke ngarana nu pertama tah mantap tadi kita incu make sigara raga eta ngarana Patih Aji teu pantes eta menjadi preman hari ngomong-ngomong alay Aji jan Aji kan termasuk Asmaul Husna asma Allah Patih juga termasuk asma Allah ngaranan anak urang ku asma Allah ngaranu bau agama mata naon bau agama manan bau gesina deket moal bau ya jauh maka bau tai moal mungkin tai Jokowi di Jakarta yakin tai tetangga digigit imah bau agama supaya deket jeung agama Patih Aji ulah sampaikan ya kasadri ya incu urang jadi Hercules ulah jadi preman munuk dijieun preman udah ngaran Patih Aji saha Bram tadi Jekrem naon sababna dibalik sebuah nama ada doa dan harapan orang tua tidak bisa dibohongi. Kenapa dia memberikan anaknya nama seperti itu? Karena dia memang ingin anaknya terbuka hatinya dan menjadi aji orang yang mulia munggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaran masing bagus ulah goreng eta goreng pan ulah tak jelema ka eta papangi jeung jelema ge isina bejakeun aran papangi jeung parawan kenalan saha namina moal geurang bejakeun kunaon sababna ngaranna Joy. Jadi bejakeun tumkeun orang. Siapa sih namanya? Joy. Joy mah pada ada gaul seutik. Horeng asli nama Joy. Ngaran. Bahkan di akhirat orang bakal dipanggil ngaran urang jeung aran inung bapak. Baper walaupun kata mereka apalah arti sebuah nama, tetap itu sangat berguna. Ismul Karim itu. Ayo sina ismau ngaran tidak pati berfungsi tepati berfaedah ketika tidak sesuai dengan rohaninya maka wa adabah kewajiban indung jeung bapak kudu mere adab tata krama kalau jadi anak mata makna hala walidun an waladi afdala min adabin hasanin tidak ada satu peninggalan pemberian warisan dari orang tua yang paling istimewa dibandingkan dengan adab tata krama anu bagus ilmu agama dari orang tua baik secara langsung maupun secara dititipkeun kurang kanu ngarti nah eta warisan terbaik duit sabuang kalau bagi wariskeun beak tapi ilmu insya Allah bermanfaat dunia akhirat wa idza balagha fal yujawiju lamun geus balik kawinkeun geus balik sabab rempan fa idza balagha wa lam yujawiju fa asba isman fa ismu alai
geus balik teu dikawinkeun geus kitu ya anak-anak goreng nasi ka ngisinkeun kolot ulah tadi akhirat di dunia ge loba anu kaisinan kudu jadi mata kawinkeun ari geus aya nu hayangkeun aya jodohna mah hiji nu penting mah jelema nu kahiji teh nya nu kadua lamun anak urang lalaki nu penting pasanganan awewe nya gitu ngomong gitu Kiai hei zaman kuari mau ngomong naon isa disebut homo kan ya eta lalaki bogoh ka lalaki eta kuari demo bah hayang disahkeun di Indonesia lalaki kawin jeung lalaki atuh gawe naon barang dicolok ditarik menang genjer kan tikulah ini kelainan seksual disebutnya penyimpangan seksual awewe bogoh ka awewe nu matak supaya beda jenis supaya ada hasilan urang penting ieu lamun kabeh pada kiai moal endah demi Allah kula masumpana ieu kabeh nu hadir di dieu kiai moal anu nyieunkeun kopi-kopi acan geus eta mah tutur dijieunkeun moal lamun kabeh cenah kiai moal enak aya kiai aya jalma bodoh ada hasilnya ada abah jadi ngopi Haji jadi ngopi menangnyangkan kiai tak lain. Kenapa ada hasilnya? Karena beda. Jorta yang penting orang mah Bhinneka Tunggal Ika cik dina suku Garuda ya. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Jorta ulah haliwu casing ieu. Casing sorban kah? Jubah kah sampai ke handap. Sorban segeliban Vespa. Bodoh amat casing ulah pakai masalah ke buang ibadah mah daekan kana situ wallahu alam kadinya nama mata waliullah disumputkeun ka Allah supaya ulah silinginakeun bisi mawinakeun ku dia wali mah teu kaciri sabab moal aya nyawa ka wali kecuali lamun nyawa ka wali berarti dia wali ieu mah kupedah macul di tengah sawah make sempak kunci magrib wali tidak setan wali naon wali juri emang dia wali mun nyawa setan wali mun dia nyaho mun eta wali berarti dia wali lamun wali ya ilal wali mau nyaho ka wali kecuali wali deui weh casing jor teuing casing mah jor teuing beda oke iya karena perbedaan ada orang mengerti ada orang bodoh rumah tangga itu mesti beda jenis kenapa tidak akan menghasilkan lalaki kawin jeung lalaki adu tong pana tong celok atuh nu kumaha nya ge Allah Maha Kawasa tetap baik ngaranna tajan Maha Kawasa ge goyan mungkin teu mungkin kalau diciptakan bisa lalaki reuneuh bisa ngan Allah moal mungkin nyeun lalaki reuneuh kajan lintuh betekuk jemblung popodot asina kawin lalaki jeung lalaki teh enak kiai pada kiai ge teh enak salemur kabeh kiai mudem nya listrik bukan alapatan budak STM tawuran deh kan kalang kiai dua ge orang-orang baik demi Allah ya ngomong kiai dua geus orang-orang baik jangan di situ masa bungkus di rokok yang masa tengah situ mah baskom yang mah besek situ mah dionan yang mah henteu ini pas di kanan pibusiatan mun piakarateun mah mungkin pas ya pibusiatan maka bege pangkareto bae dong bujar mah beda jeung bujar mah ngitai lagi honyom bae iya nu kieu anda kadang-kadang kesit ge ngariung doang berjamaah mah bonyor karena ngariung mah heuh alabatan penceramah kan aing nu dionan can datang dari kadang-kadang di basaan doang geus nongol kadang tadi basaan ge saya kadang-kadang ya orang kesit karena ngariung ngedul karena berjamaah wajib berjamaah mah Allah boyor mancing ngaji matelok ngolol beneran ulah kabeh kiai moal enak kabeh kiai moal enak ngadu gede kentuna talata kabeh kiai yo gengsi aingnya moal enak kabeh pejabat moal enak deui kabeh rakyat moal enak kabeh padagang neuk saha nu meulina ieu mah dagang sirik jadi dagang bolong jadi itu sirik doi dagang kabeh dagang salu meulina oh nu dagang hiji-hiji acan deui atuh nu meuli naon aya padagang aya pembeli
Iya numun kabeh cenah hayang jadi ceramah kadi atuh moal enak dah. Bangun lagi urung. Hiji bae nu ceramah mah aing bae nu bagus nasib. Tuh aing bae jajah henteu nasib aing bagus. Gitu. Kabeh hanggeuri punya naik ka dieu misalnya atuh urung panggung oge. Moal enak. Nah, jadi berbeda-beda aya nu ceramah, aya dongan ini. Nu penting mah kita menyadari bahwa kita itu saling membutuhkan. Kenapa kita berumah tangga? Karena kita itu saling membutuhkan. Nabi Adam dulu damel oleh Allah di surga Allah. Anu fasilitas segala macam aya, kadaharan segala macam aya. Cenah nggih. Di dina kitab, cik dina Quran, sakabe aya di surga mah. Nabi Adam sorangan bae di surga sorangan bae pasangan kesepian Nabi Adam. Kuntang kinteng Nabi Adam tepuguh cabakeun. Padahal segala aya kak komo di dunia teu boga ewe. Ini kenanya di dunia teu boga ewe. Nah segala aya di dunia segala aya tapi kudu disiar hese Allah bantuan ti seorang lawan jenis. Kita saling membutuhkan. Seorang lelaki sama gagana tetap ada bantuan seorang wanita apalagi dia mau bisa bayar COD-an namun selagi dia teu kuliah. Kak bebe jatah ka salaki mah COD deui. Salaki mah kuliah munggol popongkol. Doang nu mengi makan aja. Ngapoe pakai bayar COD. Bebe ja lamun pikang sok COD belanja online teu bebe ja ka salaki paeh nang ke bakal digusur ku mobil GNE jeung GNT. Estimasi pengiriman saminggu di jalan. Laga gambar. Bebe ja ka salaki. Mula eta duit lamun asup ke bendahara sari menang sorangan bae. Giliran salaki neuk meuli rokok teu pira, rokokna geuleun sampurna ambil dong nu kula SS. Neuk meuli SS 12.000 geus dicarekanan bae. Parang saya kata bibirku maneh nyeremih. Eta irungna bulak-bulak bae harangang suan kek. Pan eta duit menang salaki duit ke babarengan. Atuh nu bogana hayangan bere jakumanena punung mah neuk sanu kuli. Neuk ngaji ge pan tukang udud mah teu tulus kunaon sababna teu sumanget teu boga rokok mah. Teu sumanget. Mun lamun ka pangajian kula mere beja eta SS cangkangna piceun ganti cangkangna ku sampo jarum super kah. Nya, jadi bisi ke dibeli rokok ku batur pancingna SS mah dibere SS deui. Hei, ulah dihesekeun, Jadi lawan jenis berbeda-beda, maka akan timbul hasil lalaki jeung awewe. Engkana timbul tas kuno lalaki jeung lalaki bae mulai katenangan. Mantap ieu. Di dia meureun make si sorangan bae tiriseun. Di ditu pacik di leuweung sorangan bae atuh bae kurang metuk deh. Insyaallah eta salaki urangnya di leuweung. Ngabelaan pamajikan. Ning di lamun salamet kadang-kadang di ditu papan aya maung warai gede. Mending yang mapaeh pangikeun jenazahnya 50 juta wani bae. Ngirim ka dieu ieu geus teu panggih jenazahna dina beutung warai gede. Malaysia ya di leuweung cenah geuna lampu behurung becir lumpat japaru polisi. Wah ketenangan di dunia kita hari eta mah resmi. Mantap di akhirat komo. Itulah orang resmi bahaya. Orang resmi kena hirup. Orang ngaranan doang jelema jerona bangkong hejo. Ya rumah tangga. Eta rumah tangga baru kena pemakit. Hese. Joteng nu penting lamun anak orang lalaki lawana awewe. Urang awewe maka lawana lalaki. Sanggeusna kitu nu penting mah ieu anak urang ieu jeung pasanganana sing daraek ibadah. Sing daraek salat nu intina mah. Ya, adapun nu sejana rezeki nuturkan. Sabab moal aya jelema boga mobil keur bujangan keneh jarang. Ieu mah teu tulus ngawinkeun anak teh hayang aing anak jelema masyarakat. Dia keur kawinan sugih. Teu mikir kapal bahdinya. Mungkin dari 30 naon. Oi.
aing bae dah keur kawin teu boga naon. Teu boga naon, teu boga. Seserahan ge ngomong gedang jeung kalapa inget bae aing. Kudu gableg. Atuh gablegan kumaha teh gableg mah. Teu gablegan nah. Gedang jeung kalapa teh nyakeun ka. Teu boga. Insyaallah. Tapi kuari alhamdulillah dari teu boga naon keneh. Ngan sakieu mah sarina cikula mah sedang gitu. Sedang lah hirup mah ulah leuwih-leuwih, yang sedang-sedang saja tipe-tipe rage. Supaya ulah leulir kah. Sebab eta getih luhur teh lieur, handap teh lieur, darah rendah lieur, darah tinggi komo, stroke. Duit kitu bae, jangan eta perlu mah boga duit. Kayak bae geus perlu boga duit. Neuk HS belum mau duit jangan naon. Rezeki aya di hareup, nu penting doakeun ku kolot. Tak di rumah tangga kajian urang geus rumah tangga nu hade bakti kanu jadi kolot. Kunaon sababna urang ti meletu ka melete dipasantrenkeun, dididik, diwarah kudu jadi kolot sampaikan boga ilmu kajian letik ge. Rumah tangga kawin dibiayaan ku kolot, mas kawin ku kolot, kari-kari dia teringat ka kolot. Sadumu ku karam dempak pun katakan mual jamuga dia hidup di alam dunia hayang nanti kita kunaon sababna karomat dia di wadah. Mual pangki. Mun awewe geus boga salaki kawajiban tunduk anu jare salaki tanyakeun ka kieu pangsoban mangdean. Mun awewe mah kudu tunduk anu jadi salaki. Sabab aya kisah dina kitab. Aya hiji awewe zaman Rasulullah salakina termasuk bala tentara perang. Cik eta lalaki memeh keluar, memeh berangkat perang. Neng, ieu kakak nek berangkat perang. Neng ulah keluar imah lamun kakak can balik. Insyaallah. Ketika salakina berangkat perang, bapana gering. Diteangkeun ku tatanggana, "Neng, bapak gering geura tengok ka ditu bisi teu manggihan." Kumaha jawaban eta awewe solehah? Hampura. Ari kakolot mah sanu teu karunya. Ja asal orang itu dinya. Ngan abdi cik caroge ulah waka keluar lamun can datang caroge. Udah keluar. Oh, tetangga mah heboh. Ngarang tetangga heboh. Belum tentu bagaimana isinya. Langsung heboh doang lubang beneran kan. Doang nu nyaho doang nu nyaho. Budak eta masih eta. Nanggarana anak doraka. Kolot gering kita dek noong. Ngarosaan gering na sakarat diteangkeun deui ku tatanggana ku barayana. Neng bapak kuari geus elok-elok. Piraku neng dedek manggihan kolot. Kubuhara amat. Kumaha cik eta awewe hampura. Caroge abi can wangsul. Cik caroge ge tong mangka keluar imah lamun tacan datang caroge. Balik deui nu hos bapana maot. Diteangkeun piraku ieu mah. Bapak mau dedek ilu mandian, dedek ilu ka kuburan nganterkeun. Cik eta awewe kumaha aja caroge abi can dongkak. Abi teu tiasa ka mamana. Oh, makin heboh tetangga. Makin ear. Ieu awewe doraka, anak doraka, kolot sampai paeh teh di hadiran sampai di kuburan. Kabeda ka Rasul, daria nu dusun kitu. Daria anu teu nyokana naon. Justru bapakna eta awewe nu tadi maot dihampura dosana ku Allah ku akibat boga anak awewe nu solehah anu nurut patuh kanu jadi salah. Sabab awewe wajib nurut kanu jadi salah. Tapi lalaki awas ketika ente berumah tangga jangan lupakan ibu dan bapakmu ketika mereka hidup madarat tebogana naon sabab syariat jelema ti jelema deui telok langsung hakikat Allah turunkeun duit salangit di langit ke kubrak ka indung urang moal geus lamun dia leuwih nurut ka pamajikan kolot dia indung dia nu madarat teu diperhatikeun moal jamuga hirup di alam dunia mending kena galungan jeung pamajikan lamun ngahalang-halang bakti urang kanu jadi kolot sababna urang mah kewajiban bakti kanu jadi kolot. Perhatikeun kurang di rumah tangga siapa kita perempuan atau kita laki-laki. Namun kalau badinya anak urang lawan tah pamajikan
lamun nek halang bakti urang kanu jadi kolot jeung kanu jadi guru anu geus ngagedekeun ngadidik ilmu ka urang sadar jangan takut dor teh mereka beja ka mamana ge kunaon sababna kita ada dalam pihak yang benar ulah eleh kuewe kalau bade nyaman sabab loba bugangna ahli ibadah baheula ku akibatna nyarikeun kanu jadi indungna sampai ke nek maut teu bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah akibat terlalu mengikuti kahayang nu jadi pamajikanana jual indungna deuleu cenah indung dia nek nyabak ka dieu nek bara main eleh kudu jadi anakna kudu jadi pamajikanana sapi anu teu pati diperduli hirup jur daeng sabodo bae nyeri hate indungna ketika kasih jalma tu ahli ibadah sahabat Rasul berjamaah terus katinggalan sedekah daekan ibadah dicendekan tapi kenapa ketika menjelang ajal mulutnya terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah akan dipanggil na Rasul dituntun ku Rasul la ilaha illallah sangkilang Rasul nununtun nabi akhir zaman junjunan Allah ternyata terbah eta si lalaki teu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah maka nabi heran dak ieu jelema boga indung teu boga cenah geus kolot ini di lemur anu teangkeun indungna mah anak mah kuari keur sakarat jor teuing aing teh diperduli ku anak aing nek dahar nek henteu sabodo amat leuwih nurutkeun ka pamajikanana kaayaan pamajikanana mah saking disorangkeun aing mah telok ditong telok teh komo dibere teh ya sabodo amat balik deui kata utusan Rasul jawaban ibuna kitu kumaha bejakeun ka ditu mun indungna teu ka dieu teu ngampura dosa anakna diduruk ku kami jasad anakna jang naon anak duraka ka kolot ieu dikuburkeun ku kami tadak kami ge tadak ngurus dibedakeun kanu jadi indungna kolot mah buruk-buruk papan jati kanu jadi anak lanung tarel Aisyah sakumaha gede dosana nganyerikeun haten akhirna datang dihampura dosa anu jadi anakna karak dirinya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah bukti nyata ribuan kisah nyata dalam kitab-kitab para waliullah anu dicantumkan jelema duraka anu jadi kolot akibat terlalu mengikuti hawa nafsu anu jadi pamajikan jeung keluargana naudzubillahi min dalik maka orang doakan mudah-mudahan dia panganten sing sakinah mawadah warahmah sing bakti kanu jadi hidup ibu jeung bapana sabab bisi karma engke mengikuti ketika kita tebak teu jadi kolot anak urang yang tebak teu jadi urang ulah nyalahkeun urang karma itu berlaku jangan main-main naudzubillahi min dalik deh ya rumah tangga ngaranna hese eta rumah tangga keur bebenean mah memang lagi apa sih yang tidak manis saja tai kucing juga rasa coklat keur bebenean mah bahasa lemah lembut ngeleh bae bikan ieu neng salahnya ajeun kita oh salah hapunten nya geus rumah tangga mah geurang moal kabebene wacidor ge teu gara ngajawab WA emangnya neng lagi boci ya nya dari boci bobocian boci ya kuno bebenya lagi boci ya tapi jajal ke rumah tangga eta wanci tangange salaki es parang saya kan molor ki eta molor moal aya boci lo nih bolor kerbebenian mah indah semuanya tai kucing rasa coklat bohong original teh usik masuk rasa asli teu boga duit ge adem bae cenah ngomong naon jajal geus rumah tangga teh gablek beas hulu dia kirang bari jeung gablek bae ge tetep mah ido bae kok teh lamun eueuh jeung dia memang lalaki mah rajulun eta naon sarojeng rijulun mustaknana naon rijulun suku aya suku eta parantinang paranting ngalengka mantak wajar kacecep nu ka Malaysia teh kese nu di imah bae ulah sampekeun teh kese nu ka Malaysia kacecep di imah ido ieu ka dunia terbalik sesuai ya ngalengka lalaki mah tukang ngalengka deui di dampal suku mah hiji tukang ngalengka dua tukang totoker nu totoker mah saha lalaki mantap kita bisa masuk tukar toker ke lalaki lain pakna kumane mau totoker lalaki berbadegeran ada orang bolotrok badegeran
mangul popongkol badegeran, ngadorong es badegeran, ngadorong baso badegeran. Rijlun sarwajan rajulun tanggung jawab lahir jeung batin, tanggung jawabna gede. Mata lalaki mah telok diomong-omongkeun sababna biangna eta mah. Lamun ngartikan agama anak jeung pamajikan anu pertama ta'aluk ka manehna di alam akhirat adalah anak jeung pamajikanna. Ya Allah, qud haqqanna mi hadzal rajul. Punten Gusti, candak hak kami ti lalaki. Kami tadi panggalan agama, kami dibere napakah tina barang haram, kami mah teu nyaho di dahar bae. Candak hak kami ti lalaki. Kami teu ikhlas terido lamun kami asup ka neraka. Kunaon sababna? Teu ngartina kami kana bidang agama, abdi soge istina tadi bagan kudu jadi salakina, abdi soge anak tadi bagan kudu jadi bapakna. Saha tanggung jawab bapa pangrosan sika di alam akhirat adalah rajulun man aman jahil alu jalma anu boga keluarga anak dan pamajikan teu ngarti kana agama berat tanggung jawab seorang lelaki matak ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Lalaki adalah qawam anu rosak loba mingpina loba nangtungna, artina manehna anu tanggung jawab dunia sinarang akhirat pula dianggap sepele eta kawin palukna kumaha ngan hanya kakuari mah eta awewe teu nganggap pamimpin ka lalaki. Mun nganggap pamimpin panurut ka pamimpin mah kudu nurut. Cik pamimpin hadap gerak, hadap kanan gerak, hadap kanan. Hadap kiri gerak, hadap kiri. Tapi dicontohan ku lagu si Lesti, aku ke kiri kok kamu ke kanan. Atuh yakin dia. Ini ujian apa cobaan? Lain ujian cobaan dia tambah siksa di pangeran. Salah dia ke kiri dia ke kanan. Kudu akur, kecuali geus ngalanggar aturan agama. Turut salah iku maneh. Dia adalah pemimpin kamu. Walaupun geheng, hideung, leeh doang bula calun, tetap salah iku maneh. Cium tanganna. Wali di ditu mah belum tentu nyafaatan ku maneh. Tapi wali nu aya di imah, dicium tanganna, dicium tarangna. Ketika main ahli ibadah karena kesaka surga ku Allah bisa nyapatan kanu jadi pamajikan, nulungan kanu jadi pamajikan. Cenah salaki abi mah telok ibadah bukan urusan kamu. Telok ibadah salaki urusan lainna jeung Allah. Kumaneh mah tetep kudu ngabakti kanu jadi salaki. Kurang kumaha Siti Asia salakina Firaun. Salaki urang macan sakumaha Firaun kan. Moal mungkin orang di ngaku pangeran. Ku ewe ge sieun. Ngaku pangeran dulu, kewe sieun. Salah kurang telok salat urusan manehna, urang mah teu wajib magahan ka manehna, nu wajib magahan mah manehna ka urang. Cium tangan dia, dibulak-balik, hargai dia lebih menghargai pada orang lain. Ulah sampikeun batur mah dihargaan ai salaki solangan teu dihargaan. Torjol semah mah, Pak, bade kopi pahit, kopi manis, gula beureng, gula putih, teh pahit, teh manis atau susu, Pak. Duang nu gablek sekali diawarkeun. Giliran salah kita cuma hayang ngopi lalir dak jangan kopi lalir amat. Atuh ngajang kor sorangan ka dapur. Jaya ki imah kumaneh ge nyaho dapur pelebah mana kamar mandi pelebah mana. Ulah nitan ewe bae ewe ke kumaneh kokodat. Olayor salakina ka dapur aja mah. Teu pati wae jeung alat dapur kan nu putih dina toples beureun gula bareng mecin. Kocap jeung kopi kuku-kuku. Meme diinum panas ngabulak-bulak di beuneulah dina meja. Salaki muka baju tas rumah hareuda ka kamar dina kastok dikaitkeun ka baju. Si kopi kapan itu pamajikanna dina meja asik nimu kopi cik pamajikanna nyieun embung. Diuyuk eta kunyeta bareng diuyuk meuli tapatana kopi juri gitu. Cik salaki eta kopina dia juri dina. Giliran semah ditatakan luhur handap. Nanggung sina tatakanap supaya ulah ngagoledan eta si gelas rata tutup luhur supaya haneut bae panas bae teu tiis. Semah mah tutup luar handap giliran salaki gelas songhe boro-boro ditatakan luhur handap. Sedangkan ubin tepati rata tanah ieu digolerkan hareupeun salaki ngagoledan kanyut salaki panu leeh gara-gara pasalak pamajikan kurang adab. Woi Masya Allah. Dengar kan hajat lagi Mika. Mangga gedengekon. Nu ceramah dengekan. Tadi gue bisa lagi gebeak tanggung jawab akhir dunia akhirat. Pikiran amplop be parang saya. Ampun. Request gitu. Baik. Tanggung jawabnya. Ya tahu dong. Memang laki kita di teh jelema iya
karena lalaki gengen tanggung jawabnya paling gede lalaki mah mantap kudu dihormati kurang bener mau saya kan paci cecep ke Malaysia lah muntah bahasa tanggung jawab minang jauh-jauh syuting mau aja ngepilihin muntah mah kajak diatuk-atuk dalam gitu di kampung durian tuh mas bah cik makasih udah paci cecep jeung atau alam kerja aja di nupangan muhtor mas baik iya betul gini di lowong kunaon sabab aku karunya ke anak jeung pamajikan itu bentuk tanggung jawab dia kepada kita semampu dia berjuang sampai titik darah yang pengkulah yang mau satukan kesang halus kesang padat penting ayeuna yang teu boga ewe mah jeung anak dah jam naon horeng yang mending molor di yang beak mana burusuk balik mah eueuh amplop tekannya hoan tinggal cangkangna cik aing goreng lain tunung kan di leuweung ku silong amplop ya silong tinggal cangkangna doang ngan telok nanyakeun bos moal ka mana ieu aya tuh ulbukna lojor ya lelaki mantap kurang contoh rumah tangga Kangjeng Nabi memang kita belum bisa menjadikan contoh yang maksimal kepada istri kita yang minimal kita memberikan perintah kepada istri kita kurang mampu mendidik pamajikan coba pamajikan orang sinang ngaji ngaji taklim sinang ngadenge ilmu sinang nyaho kadoraka geus ka ngaji bae mah tetep bae balik ka imam baca surat syak bae sakilu ngaji ka komo teh nganteu sebab guru kawe memang seak tingkat desa, tingkat RT, tingkat kecamatan balik seak deh ke salaki wajar baik sangkilang eta tas ngaji munteng ngaji maka tak lain di seak dicekek eta sangkilang tas ngaji yang tas ngaji atuh wajar baik kumane maka anak teh lah masyarakat teh ka kiai sugan kiai akang ya aki ngapudin ya pamajikan kula ieu nya bodoh iya nya goreng kan ku kakak dikawin pan abi ge goreng goreng malawan jeung nu goreng ya ai goreng pada goreng madina rumus matematik minta mah min masuk plus ya goreng akhlak ya wayana kaknya pangdidikeun supaya bagus akhlakna abi mah karema beres bae pan kumaha ka salaki kumaha nu ngawajangan sa kiai nu lalieur nya dipagahan panu kali itu mah naremel bae ka kiai cik kiai makasih para ibu-ibu turutan Siti Khadijah tipetik nawaran kasalaki meme nawaran dadang satengkar bedang danang skincare bedak siang malam SP dokter wajib saja bina tulji dipakai supaya salaki merangsang jasa makin merangsang salaki makin gede ganjaran anak itu ibu nak kumaha cik ibu-ibu teh lah kiai dah dandan teh teu nongdan ge beak bae PB masalah sampai mah men enggak usah mah mari duit tante kang aing ngelawan deh ya dipasarkan kurang teu mampu anak urang sarua kewajiban urang rumah tangga boga anak makan kararsel ja anak papan asana atuh tina euneuk-eunekan ya tina euneuk-eunekan timbul enak engke timbul enak ajeun aya anak gitu nu mata kieu loba anak intu sabab urang tadina euneuk-eunekan urang anak-anakan ku hayang enak-enakan geus timbul enak-enakan pal timbul enak dan teu nyiram segala macam kalau kayak hayang karena manggi salat teh gila kan duit mah resep bae enak eta timbul anak gua sampaikan anak ini nimbulkan enak deh ka urang kenapa durasi enak itu sebentar aja durasi enak itu sebentar enak-enakan tergantung kekuatan kita aja rentas burung terus baik tapi enak nasa kedengan meski itu mah Allah melehoi boleh sampaikan kenikmatan kita punya anak yang sementara nimbulkan anak anu salalawasna anak masa 8 bulan kadang-kadang sampai ngalahin boleh sampaikan terulang lagi di alam dunia nimbulkan anak-anak kan menjadi orang akibat kurang adab tata krama didikan tidak menjadi kolot. Guys, mudah-mudahan dari pula geus capek nya amplop geus dibayar ti heula deui ya aruh. Ieu mangajok. Ieu geus kieu naik besok bararingung. Minta tambah beuti ku ditambahan. Buat ngaji di nu tatangga. Oh, hese. Doang eta tatangga sugih ulah bae. Ai ka batur bayar mahal, bae ka tatangga sadaekna bae. Pikarunya nanti di lemur bangun akang doang nulin tuh. Eta di kubuyas bae doang. Lain kalau padu. Karuru tarakan bagian ngadaharan ikhlas bae.
kadang-kadang ikhlas kain ulin tuh buyas ya Allah. Guys, mudah-mudahan atau yang makasih mau jamaah pengajian paling setia kesepuan ketua pengajian anjeun orang doakeun mudah-mudahan ulah geura dikubur satajan pae. Usahana sing maju insya Allah sebab main makmul mangul suhun pasti maju bae moal mundur. Salakina cenah yang geura balik bari jangan salamet ulah dibacakeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un nya. Nya ge logatna balik eta bae tadi tikun kuring robana innaka jamal silal rafi innallaha la yukhliful mi'ad. Hayang leuwih mujarab datang bae ka rompok nya nyandak anu perlu dicandak. Teu cacandak teh teu naon ngeun moal pati loba hasilna lamun eueuh maharan. Hampura ka sana. Tah mapan karo mabikoril masakoy nya kadinya. Kirang langkungan nyunkeun dia punten atau terutama kasepuh oke pun raka para kasepuhan simkuring ngiring bebani sakedeun beureun secara angkel geus teh kawawa itu sarwabah abdi ge geus teu dia teu meunang amplop geus beak. Jadi ka dia ku ikhlas-ikhlas na bae sebenarnya mah sabab naon geus teu ikhlas na mah geus beak. Jadi ku ikhlas-ikhlas nah mudah-mudahan hajat makasih sing barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Khutbah sopa wa makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.